Kangjeng Nabi teh manusia istimewa. Istimewa naku mah dina Al-Qur'an dijelaskan, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Wallahu a'lamu bimuradi. Cek Gusti Allah, walaqad atainaka niscaya kaula mereka anjeun Muhammad sab'an minal masani 7 ayat anu dibulak-balik bakalna diunggal-unggal salat. Buktina Al-Fatihah. Fatihah teh 7 ayat, urang hitung bismillahirrahmanirrahim sayat, alhamdulillahirabbil alamin 2, Ar-Rahmanir-Rahim 3, Maliki Yaumiddin 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 5, Ihdinas siratal mustaqim 6, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat. Sab'an binal masan. Kanjeng Nabi diberi ayat eta teh dijieun ummul kitab, pembuka pertama. Diawali ku bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, Allah teh nu Maha Rahman Maha Rahim. Panjang lantaran geus penting teu kudu dijabarkeun. Alhamdulillahirabbil alamin, sadaya puji tangtu ka Allah. Nu mantak urang kudu muji lantaran urang ciptaanana. Ketika orang diciptakan jadi manusia, manusia teh makhluk lupang bagusna, diberilah sehat, diberilah dedeg bangadeg anu ahsani takwim walaya tandingna, dibere urang teh titinggalian dedengnya aambean jeung perwatakan kurang kumaha, maka wajarlah bahkan wajib urang teh muji ka Gusti Allah. Diawali ku alhamdulillah. Bahasa nancik bahasa santri mah khobariyatun, tapi insya'iyatun labdot. Khobariyatun labdot, insya'iyatun makna. Wah, maka harti jelema tu mondok mah. Kapolres sanajan priwitna loba tek ceuli datang ka harti. Bahasa alhamdulillah teh eta adalah khobariyatun labdot, insya'iyatun makna. Beuh, kudu mondok di Cilongok 20 tahun. Hese eta mah lain lalagaan. Bahasa eta teh bahasa cerita tapi bahasa perintah. Di polisi ayat ulah hafal eta bahasanya cerita tapi perintah panjang kajen. Kunaon emang mesti orang muji Allah teh Rabbil alamin, nu mangeranan alam. Alam teh masih Allah salian Allah. Langit bumi katut esina, berikut surga jeung neraka lain Allah eta alam ciptaan Allah. Di jerona adalah urang teh ciptaan Allah, diciptakan ku Gusti Allah pesen henteu, diciptakan ku Gusti Allah hayang henteu. Berarti kan ieu mah bener-bener kudrat iradat Allah. Blak aya wajib urang muji. Alhamdulillah. Diawali ku model eta. Mun ku urang dijabarkeun secara detail panjang. Kajeun Allah teh Ar-Rahmanir Rahim, nu Maha Rahman jeung Rahim. Rahman teh tina rahmat. Rahmat teh masyaallah riqatun fil qalbi taqtadil iman. Maksudna mah inamna, memberikan kepada siapa saja. Ulah-ulah nu iman ka Gusti Allah, nu kafir, Kristen, Katolik, Protestan, Yahudi, kabeh dibere ku Gusti Allah. Rahman Allah, masya Allah karim, luar biasa. Sedangkan cak Gusti Allah rahmat, wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat kaula murung ngawangku kana setiap perkara eueuh nu teu karahmatan ku kaula. Masya Allah. Lamun orang inget kadinya nek naon bendu atuh ka polisi, ya polisi ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka TNI, ja TNI ge atuh dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka gubernur, da gubernur dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon atuh bendu ka presiden, ja presiden ge dirahmatan ku Allah. Ndek naon bendu ka kafir, ja kafir ge dirahmatan ku Gusti Allah. Ndek naon bendu ka jelema, bendu ka hewan, bendu ka alam, teu meunang sebab kabeh ge dirahmatan ku Gusti Allah. Lamun inget urang ka rahmat eta, moal aya bendu di jero hate. Iyalah Kangjeng Nabi diawali ku model eta, nu matak diisrokeun jeung dimerajkeun teu boga bendu. Ibu Doli mah asal tatangga teu ngondang be bendu. Ibu Doli belon. Kok beki Jamal mah? Atuh ti pentingna teleponan ente anu ngondang malam ieu aing mah eueuh garoblog. Eta rahmat itu dan di mana rahmat? Rahmat. Masya Allah. Ar-Rahmanir Rahim panjang. Maliki Yaumiddin. Gusti Allah teh anu ngarajaan di poe kiamat. Ayeuna atuh sangkilang ayeuna ge raja.
nah atum tadi dijelaskan ayeuna warima loba nu perebut hayang jadi raja, loba nu perebut hayang jadi raja batak kalau antepkeun rahmat aing terus bae ngucurkeun bae keun hayang jadi Jokowi hayang jadi raja wajar, Prabowo hayang jadi raja wajar. Kula lamun inget ke presiden Armenia. Di Armenia jajahan Rusia. Pernah setelah perang Armenia miskin. Ulah jangan bangun negara dahar teh hese. Kula mau menyebutkan calon presiden harita. Ketika calon presiden harita di Armenia nyana terus belusukan keunggal kampung, keunggal daerah di Armenia. Masyarakat asal datang calon ieu datang, mendengarkan ayat salah sehiji calon anu pohara ngomongna. Saya kalau terpilih jadi presiden untuk tahun pertama rakyat selain daripada makan dan minum, saya akan membangkitkan perekonomian supaya bisa membeli sepeda seluruh negara, senegara supaya punya sepeda semua. Waktu surah kabeh. Wah, iya presiden urang gitu, hebat. Kedua, tahun kedua bukan sepeda. Masyarakat Armenia supaya punya motor semua. Masyarakat keplok, iya hebat sekali. Tahun ketiga, masyarakat supaya punya mobil semua. Oh, ancul-anculan jelema. Ancul-anculan, wah ya bagus. Wah hebat. Tahun keempat supaya punya kapal semua. Masyarakat bingung. Kapal. Saya selesai di masyarakat naik. Pak, masyarakat supaya beli kapal, ya buat apa? Siapa tahu di sini nggak ada roti, di kota ada roti, kita bisa naik kapal. Ke sono katanya. Jadi kita bisa nggak usah antri-antri susah. Jadi kita naik kapal aja. Kan berpikir masyarakat, kos gitu mah kan kudu aya lapangan dan lain-lain sebagainya. Wah, ya presiden. Maka ulah sok leuwih teh ngomong biasa-biasa saja sih. Lah iya. Kok mengkonon sih? Nu hiji istimewa. Nu hiji istimewa. Lawanna ngomongna pohara di Surabaya. Para masyarakat Armenia, kalau saya terpilih tahun pertama, saya akan membangun pendidikan. Pokoknya pendidikan sekolah akan saya bangun. Oh, keprok jalur. Yang kedua, sarana agama, masjid, yang namanya gereja, yang namanya kepentingan ibadah masyarakat akan saya bangun. Oh, jelema luar biasa. Yang ketiga, tahun ketiga akan saya bangun rumah-rumah masyarakat, semua akan saya bangun, tidak terkecuali. Kagak masyarakat kami uangnya dari mana? Kalau membangun ini uangnya dari mana? Kabeh bingung. Saya ini kan presiden, jadi tetap uangnya kan dari kamu juga. Maka nanti akan saya perut buat membangun rumah-rumah kamu. Wah, ini begini semua. Jadi calon presiden masa bernama garelo kabeh. Iya, mendingan orang memilih gubernur belenya. Presiden dia kuari acak-acakan. Bahasana ya. Saya kan mengamati. Kita butuh presiden yang piawai, yang kalem, yang sejuk, yang enak, yang bisa dipahami. Dengan demikian, saya insya Allah akan memilih. Pasti. Sebab kalau tidak ada presiden, bahaya. Tapi ketika ditanya siapa yang akan beri, yang jelas saya akan nyolok istri saya. Nah, maka kula mangan sakadar hiji urang bakal hajatan yuk urang ngeramekeun sesuai jeung hati nurani. 1, 2, ulah gontok-gontokan, ulah ribut. Sebab kula sedih lamun nu jadi presiden nangis jadi Haji Jamal jeung Ki Fudoli teu nanya. Akibat beda pilihan. Ieu kan bahaya. Nah, supaya rapi kiai jeung kiai, ustad jeung ustad,
pemerintah, kemudian gitu naon ngaranna jeung pemerintah jeung masyarakat ulah ayana naon hiji pasti nu jadi presidenna urang pilih sesuai jeung nurani urang nu bisa ngabangun bangsa jeung negara. Balikan deui tina nu tadi Malik yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ternyata 7 ayat anu terus diulang-ulang Kangjeng dititipan Fatihah memeh dipardukeun salat, maka Kangjeng Nabi ternyata dibere 7 teh horeng lain satujuh-tujuhna, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, hari 7 horeng Kangjeng Nabi ge dibere ayat anu paling istimewa Fatihah 7 ayat di jerona aya keistimewaan tauhid. Di samping eta mun kurang dijabarkeun setara detil horeng Kangjeng Nabi teh silulup dina sifat-sifat Allah anu 7 kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ketika Kangjeng Nabi dipandian ku Gusti Allah melalui sifat anu 7 pagassalahu Kangjeng Nabi dipandian. Setelah dipandian maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan sifat Gusti nu matak teu akur jeung urang. Kangjeng Nabi begitu dipandian ku Gusti Allah mandi manawi, maka Kangjeng Nabi teh ngabogaan raja, ngabogaan pangkat 7 sarua bae. Hiji Rabbani, nomor kedua Jabaruti, nomor katilu Malakuti, nomor keempat adalah Rahmani, nomor kelima Rahimi, nomor kegenep adalah Awali, nomor ketujuh Akhiri. 7 pangkat Kangjeng Nabi. Diserahkan sifat Gusti Allah kudrati, diserahkan ku Gusti Allah ka Kangjeng Nabi iradati, diserahkan ku Gusti Allah sifat Gusti Allah ka Kangjeng Nabi ilmi, dan selanjutnya kulantaran diserahkan ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi boga ilmu lain cara urang. Fa'allamahu, Allah ngadidik mere ilmu ka Kangjeng Nabi. Akhirnya Kangjeng Nabi boga ilmu Kangjeng Nabi alima makana wa ma sayakun. Lain sambarangan Kangjeng Nabi mah ilmunya pohara. Jelema lamun geus boga ilmu seperti eta ulah Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir muringkak bulu urang ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir bisa buka 40 tempat sekaligus. Maghrib buka di imah aya, di imah aya, di imah aya, di imah aya 40. Ya karim. Lamun Syekh Ibnu Athaillah bisa bukanya di 70 tempat. 70 tempat di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya, di dia aya. Ieu makhluk Allah salian Kangjeng Nabi bae boda kos kitu. Haji Pendi kabeneran kemari di imahna aya, Masya Allah selang sajam di ngora. Aya eta ge jurig temennya. Di bawah jurig beren tah dumadak ieu ilmu teh ilmu ulah sengsarikeun batur. Lantaran kadang-kadang aya jelema teh sengsarikeun batur. Okos kula boga dongeng Amerika kene sebenarnya. Di dongeng Amerika. Cuma di Indonesia kan. Aya jelema politikus jeung pengusaha. Beunghar. Nyana biuk di tempat rileks di kafe yuk sambil ngopi nyana ngomong kieu cek eta politikus aing baca cerita ieu boga supir bloon kunaon cak nu pengusaha bloon nanya nama dititah naon bae itu dipikiran deui daek bae nya nama asal dibayar bae. Coba digerokeun tengah peuting kan ieu jam 10. Sopir, Henry, si Henry nggak bener. Tokot duit ya nek 10.000 ya. Coba ka showroom belikan mobil baby ben aing. Ya, tadi gua ya 10.000. Siap bos. Siap dan berangkat. Kalau hebat kan? Cek pengusaha can sakumaha tamah supir aing mah leuwih bloon emang kuna ya kade ya kade dengekeun ku sia
Herik, tadi Herik. Ada apa, Bos? Coba dicek. Gua ada di rumah gua apa enggak? Tolong dicek coba. Segera. Ya siap, Bos. Ala luarnya. Nyana di luar kan nggak robrol. Bos orang tololnya. Emang orang atumannya aing jam 10 dibere 10.000 kita beli baby ben tolol kan, Bos. Goblok kalau tikus tolol kan. Atuh bos aing leuwih tolol mah tolol. Emang kurang atuh aing kita ngecek nyana kunyana kita nelpon atuh bolon udah coba. Pokoknya nyana lagi di harapan aing goblok dah. Emang bos tarolol kabeh ge. Eta bos ngobrol tuh supir aing garoblok cek nyana teh. Eta bener bener. Ini di zaman akhir modal kos gitu. Bos yang serikeun anak buah yang serikeun bos. Rakyat yang serikeun pejabat yang serikeun rakyat. Iya percis. Di luar rakyat yang serikeun para pejabat. Emang henteu disaksian, henteu ditonton gitu pejabat-pejabat kudu ditonton kan si A, si B, si C, si D, si E emang teu ditonton. Gubernur emang ku urang teu ditonton. Bupati emang teu ditonton ku urang teh. Kapolres emang tadi ditonton boro-boro eta lurah ditonton urang. Urang rakyat nontonnya nyana ge nonton urang cek nyana rakyat kita blon-blon ya cek nyana. Aja cek rakyat pejabat kita blon-blon ya. Ieu mana nu bener saudara. Lah iyalah Kangjeng Nabi mah ilmuna lain kitu. Kangjeng Nabi henteu pernah memperlihatkan kebeloonan. Kangjeng Nabi henteu pernah ningalikeun kekurangan. Kangjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin alim. Urang ieu kuari bisa seperti ieu ti Kangjeng Nabi. Para pembesar bisa kieu ti Kangjeng Nabi. Ente bisa diuksimpul kieu ti Kangjeng Nabi karena cinta ka Kangjeng Nabi. Padahal mah cintana ngan sabaraha persen tapi urang geus nikmat jasa hirup di dieu. Nikmat urang masyaallah. Nah, maka dengan silulupna Kangjeng Nabi litattasifa bisifatina wa tatakhallaqa bihuluqina. Cek Gusti Allah supaya anjeun bersifat-sifat kaula, berakhlak-akhlak kaula, maka ku kaula dibere anjeun kakawasaan ku kakawasaan kaula, dibere kersa ku kersa kaula, dibere dedengian kaula, dibere aambean kaula, dibere titingalian kaula. Geus Kangjeng Nabi meningali teh katingalina soca Kangjeng Nabi padahal soca Gusti Allah. Kangjeng Nabi manguping teh kadengena ku urang cepil Kangjeng padahal mah rurungan ti Gusti Allah. Kangjeng Nabi teh aambean katingalina aambean dirina padahal ti Gusti Allah. Maka eueuh nanaon di diri Kangjeng Nabi mah henteu aya muatan pribadi. Kabeh menang ti Gusti Allah hampang mun digerokeun ku Gusti Allah Muhammad gum nangtung beda tadi jeung Haji Pudoli ka dieu teu kaburu Haji Jamal coba ka dieu sibuk dititah ku Gusti Allah mal tahajud capek Ki Pudoli coba tuh tahajud 2 rakaat bae mah enjing wae ieu kiai bae kos kitu kok pejabat atuh pejabat sejen. Nah eta berat awak lantaran naon sifat diri urang masih aya. Ketika sifat diri urang teu aya cara Kangjeng Nabi hampang digambarkeun kehampangan urang teh pokos haseup. Nementak urang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah eueuh faedahna tapi ketika urang tafakur di rokok teh aya haseup ternyata haseup teh pernah kahadap ka luhur haseupna. Harap haseup ka luhur masyaallah nu matak haseup ka luhur eueuh beban. Setelah Kangjeng hampang tidak pernah ada muatan pribadi kudrat irodat kabeh ti Gusti Allah panggil kemudian dibersihan diberangkatkeun Kangjeng Nabi subhanalladzi asra Kangjeng Nabi subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa diberangkatkeun hampang sakicep di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa set datang hampang sebab geus aya Fatihah di Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha set
gampang. Fatihah mantak begitu turun diberi oleh-olehnya sholat ya guys, dipersiapkan Fatihah sab'ul masan walaqad atainaka sab'an minal masani wal qur'anal azim. Baca kurang Fatihah sesuai jeung aturan Fatihah. Aya jelema nyeribeteun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka sampai waladhdallin tiupkeun. Haji Rusdi nyeribeteun supaya cager inumkeun kontak Fatihah lain sembarang. Baca ku Haji Pendi bismillahirrahmanirrahim waladhdallin ya inumkeun taeh. Kok berbeda sih? Berbeda. Kapolres minta cai bacakan Fatihah. Kenapa Pak Kapolres? Saya agak sakit-sakit badan. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahman minum seger. Wakil Muriang kukula ditelepon ka dia cager langsung cager dibacaan Fatihah heula cager tanya ta wakil tah hirup keneh kuari hadir di dia cager bacaan coba ku Haji Pendi bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolres bisa dikubur di sini. Jangan sekali-kali sembarangan Fatihah. Lah, sebab apa Fatihah muatanana loba. Fatihah muatanana hiji be. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mantak salat eta dijadikan komunikasi antara orang jeung Allah melalui Fatihah. Cukup dengan Fatihah, Masya Allah. Maka ahli sunnah wal jamaah ngajelaskan Quran diisyarahan ku ahli sunnah wal jamaah maknana dihijikeun di Yasin qalbul Quran. Yasin diisyarahan dihijikeun di Fatihah. Masya Allah maknana. Fatihah dihijikeun di bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dihijikeun di ba nage dina nuqtohna dina titikna doang. Waliullah lamun ngajampe teh kudu selesai Fatihah. Sa ba sa anu Muriang Kapolres ba sa gubernur ba sa anu Muriang Haji Pendi ba pae. Nyana bagian pae baheran. La ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata horeganan Fatihah teh alat komunikasi antara orang sebagai hamba jeung Khalik. Di jero salat bolak-balik satu hari satu malam sabaraha kali. Di luar eta bacalah Fatihah. Urang lewat ke kuburan eureun heula assalamualaikum ya ahlad diyar assalamualaikum ya ahlal kubur antum lana salafun wa nahnu alaikum tabaun wa inna insyaallah ta'ala bikum lahikun. Ya kaulah hadiah Fatihahnya ya ke ahli kubur. Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin perebut ahli kubur. Fatihah saya ieu mah Fatihah cenah ieu mah tiki fudoli bu bagus ya Fatihah teh ngeunaheun seugi tuh hasud mah kos kitu kan. Wah Allah segala naon tuh aya di Jamal Al-Fatihah kuburan dihadiahkeun wih bagus cenah ieu Masya Allah baru aya Fatihah deui Haji Pendi Al-Fatihah ieu mah hideung jakna bau caknya cek ahli kubur bau Fatihahna. Nah iya kan macam-macam Fatihah teh mantak hati-hati bahasa teh jeung babacaan eta keneh tapi berbeda kaluarna berbeda. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, intina Kangjeng Nabi Isra Mi'raj hasil berkatna adalah salat. Geus dipersiapkeun paranti babacaan salat intina Fatihah. La salata liman lam yaqra bi ummil Quran. La salata liman lam yaqra bi Fatihah. Bi Fatihatil kitab. Tesah salat lamun teu maca Fatihah. Babacaan Quran ieu adalah henteu diwajibkeun wajib ain, tapi Fatihah mah fardhu ain. Apabila teu bisa maca Fatihah bakal dituntut jaga dia yaumul kiamah. Saurang kudu bisa baca Fatihah dengan fasih. Usahakeun sapasih-pasihna. Mumpung aya keneh kori-kori urang belajar Fatihah nu bagus.
Mimiti bismillahirrahmanirrahim sab'ul masani 7 ayat anu terulang-ulang ulah datang kata bisa Fatihah sebab alat komunikasi munajat antara urang jeung Allah adalah Fatihah 7 ayat Fatihah 7 lapis langit bumi 7 lapis bumi 7 sifat Allah subhanahu wa ta'ala 7 ayat penjelasan anak ternyata horenganan dengan 7 etalah urang bisa hampang awak mun dijabarkan sifat Allah kena kudrat iradat ilmu hayat sama basar dan sampai ke hayat nah asing deui geus teu aneh deui di dunia Tuhan Syah Abdul Qadir seorang wali orang kutub anu karomahna pohara jasa wali-wali nu lain ge pohara karomahna tetapi teu semuncul jeung teu semasyhur Tuhan Syah Abdul Qadir sebab Tuhan Syekh kapanggih waktu keur Kangjeng Nabi Mi'raj rohna nyamperkeun ditaros ku Kangjeng Nabi sahaya cek malaikat Jibril ieu adalah salah sahiji incu anjeun nu bakal muncul engke di tahun 500-400an langsung diuk dongkok Kangjeng Rasul nincak kana pundak naiklah Kangjeng Rasul kana buruk bari nyarios cek Kangjeng Rasul qadami hazihi ala raqabatika dampal suku kaulan ye aya di luhureun pundak anjeun mentak begitu lahir Tuhan Syah Abdul Qadir mah dina tak-takna aya urut dampal tandana eta teh urut dampal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari urang mah barang lahir orok aya tandaan hideung. Kurang nih tadina liwat ka kuburan haju pingsan ditoel jurig. Aya tanda. Jadi mah tandana urut dampal Kangjeng. Masyaallah. Mantap begitu kan begitu Tuhan Syah Abdul Qadir diangkat jadi wali Tuhan Syah Abdul Qadir nyarita qadami hadhihi ala raqabati kulli walin wa waliyatin lillah dampal suku kaula ieu aya di luhureun pundak seluruh wali Allah baik nu lalaki maupun awal seluruh wali aya di bawah tapak suku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Oh, lain lalaga. Seluruh wali di bawah dampal sukuna. Dukuku bahagia moal aya nu bisa ngaleuwihan ka. Walah karomahna numis pohara jasa di berbagai kitab karomah Tuan Syah Abdul Qadir dicaritakeun terutama dina kitab Tafrijul Khatir ya awewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter ieu mah moal boga anak mandul Penasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui, tetap hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pegatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia
letoy coba babari orang dokter lain naon lain atuh tapi jangan mah datang deui ke dokter cek dokter diputus tetap mandul geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul urut ka tukang urut cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak geus sababaraha tukang urut datang leh cenah iku hayang jasa boga anak kabita jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak maot mun anak soleh bisa ngadoakeun beuh indah amat ieu boga turunan tah ang datang ka Tuhan Syekh Abdul Qadir sakeuna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah nu teu diijabah sebabnya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh teu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar kos urang persis jasa urang ya Allah etalah mementingkeun batur orang Malayu atuh memeka batur urang heula aja kira nya batur nyaprek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos kitu ngomong gitu teh kos nu bener henteu datang ke Tuhan assalamualaikum waalaikumsalam aya naon ya abdi rumah tangga geus belasan tahun periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak abdi mapang doakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak tungguan Tuhan saya langsung sholat asup ke alam gaib dina sholatna langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang dideuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu boga nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti itu dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabbi Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan Abdul Qadir coba tanya ke malaikat besi teu kadeuleu ku maneh Lauhil Mahfuz tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi ya mah yang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan sia ngadoa ieu guys pejakeun gada we dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 anak sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak nan bejakeun sing hade kitunya kudu menghormati wali Allah
sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti ya kan berelah nyana tanah dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipicennya muhun tuan alhamdulillah sakelang setelah diberenya ho sabara nama anak ngan da balik we ka imah langsung balik ka imah jana biasa sosonoan jeung salakina teu lila langsung nyirah teu lila langsung karasa reuneu 9 bulan borosot ngalahin bunga na luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ye hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tunggu segera urusnya kasep nya halimpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui iya 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuhan Syekh langsung deui orokna lalakinya kasep luar biasa wah urus cek Tuhan saya diurus menang 40 poe reneh deui terus mereka rene datang ke 7 bunga tetap ya lagi bunga alhamdulillah cakna bu paharajas ngan nyana bari kieu bae aya mah berarti lain doa Tuhan saya aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda ceknya lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuhan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian ceknya datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mangan pas ka ditu pas memang bener-bener haju naon gitu deuk dibere geus bae ta liongtin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah terus lain doa Tuhan Syekh langsung haritakeun leng nyana pingsan begitu pingsan ngadenge suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7-7 mau langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan ieu leng-leng emang tas di mana cek tas di akhirat ambo jawa amat lalakon tas di akhirat segala Guys diberi minum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pingsan beneran modal ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus dihareup kajajar kabeh 7 cek salakina tuh coba bae tingali tama mait saha barang di dulu sirah getihan kabeh beulah kuluna ya ieu mah anak anak kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus hajuku lagi pingsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawa liongti neng iji mati Tuhan sete ulah ditoler-toler coba coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya
coba bebe jadi kaditu katuan saya bebe jadi tas noler jimat ya bebe nyana terus dibawa katuan saya bebe nyana bahwa di jero hate malik kepercaya lantaran ieu anakna lain hiji mun gitu mah dua padua 7 berarti ya seolah-olah lain doa tuan seh tah kungsi noler tak ieu leleong tin dipicen ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo tuan seh pamenta ku pohar sia tuan seh langsung salat deui salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun kawala aing teu percaya kawali aing jelema eta ku aing di peranganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jakeun ngejakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari detes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahar etanya nangahaneng lagi Masya Allah kakarak dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir al Jailani di pohar aja saya ya Allah pernah gak kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa yang nyandung bapak hari sama gitu teu kudu maksa tuh sih asal boga duit mah nyandung gak itu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuhan setet Tuhan si karomana pohar amat lamun daek keulak karomah imun daek nismal kawadahan ngan kula embung embungeun nya nama boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ye komo MZ na almarhum kami mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mah mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu dibawa iya tuh supaya kelihatannya tuh bagus aja cek waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber napak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dul zuhur berangkat sholat dul asar berangkat sholat dul maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik teu karasa tak urang boga pamajikan nurut ka urang buah karomah buah da eta mah
wah mah tetangga urang mapan bo dimarahan bae ku pamajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan bae ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa takaromah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta ta ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga anta ulah cok ticing di handapeun kipas rendang bedak seri ke mana ngaji ke mana tadi musola apa ngaji ieu urang ngaji potongan aing lain ngaji kana kitu aing kos ge pentokoh manya aing ngaji kudu ka ngaji ka santri model kos kitu aing mah guru aing mah kudu dokter andas profesor aing mah bangsa kiai-kiai ortodoks gitu teh aya ngadengeuna eta jelema ngaranna kos kitu teh eta teh agul eta teh do kos kitu teh jelema eta tinggal tungguan geledegnya sabae coba ge cak jara beneran di guruan ku dokter andes di guruan ku profesor bakal balalender meureun jelema tek ceuli anjing kan celi anjing atuh celi aing ulah emang kumaha tahap keikhlasanana mana sebab dakwah mah nyampaikeun Al-Qur'an nyampaikeun hadis dit suprih ikhlas satungtung teu ikhlas nyana geus boga es nage leuwih ti 3 es lilin aya di nyana tetep moal bisa tapi santri nu teu boga es-esan teh nyana didengekeun los teh didengekeun los nu ngaji ge nyana terus bae ngadreng-drengna blon ya teh melenjang batur jejang aing tuh teruji coba ge bangsa dokter andes datang ke masjid aduh jelumbangan 10-an cak nyana bubar kurang gitu tidak semarak ini ngaji tidak semarak cak nyana coba santri aya duaan ngaji bae nyana mah nu datang nyana dok ngaji bae ngadereng-dereng bae nyana ngaji bae aya nu nanya tad ngaji jeung sa jeung jin emang ku tad kadeuleu atuh aing mah kadeuleu tuh beda kan ustad bisa neuleuh cenah bisa neuleuh mana jinna hulu sia eta jin harga sek ustad teh saklala wora sih jeung aing hese teu bisa diukur ku dokter andes teu bisa diukur ku profesor teu bisa ikhlas sok katipikeun supaya kadenge secara nasional aya eueuh nu nuturkeun moal ikhlas wah ikos kitu mah cenah tuh lain dokter andes jeung lain profesor baik kiai ge teu ikhlas bener atuh ulah ka aing bae tok dokter andes kiai ge teu ikhlas kabehan ieu mah teu profesor teu kiai teu dokter andes aya teu ikhlas mah moal bisa itu atuh ulah ka aing bae ngan lolobana dokter andes teu ikhlas bego lolobana aja cara ngajar ge hayang dibayar atuh pan santri beti lo hayang dibayar paling ge di ongkosan akur teu atuh suku siapa eta mah eta kararese teu sa entek almarhum Abah Doyong adanya ti surah guruna cing ikhlas magahan ngaji teh carana lamun sia beuki ngopi ngaji di masjid kopi bawa ku sia beuki ngarokok ngaulah di imah sia beuki nyepah kebenaran nyepah bawa seureut bila perlu jualan di masjid ku sia jualan seureut tah kos kitu tah jadi mawa sorangan ieu maulah datang hari emang can kopi gitu dah ieu mah kiai
Mendingan jingjing celina balik balik beres nih mau kos kieu gitu tah. Jadi kan sendeknya dia kan kopi tagodok mawa sorang mawa tak kopi termos aya di dieu barang dideuleuh ngan beak pangeulikeun sok tolol tah budak mau wadahna doang. Tah ieu kos kitu kiai teh beuki ngopi mawa beuki ngarokok mawa ulah sok hayang dibelikeun di tempat pengajian ngurangan ikhlas teh kos kitu. Adapun kabeneran di tempat pengajian hanya diberi rokok jual tebareres kabeh ya ikhlas ya perang tuh kos gitulah tidak bisa diukur ada profesor ikhlas hebatnya profesornya ikhlas atau hebat cina dokter ada sisa atuh pinter dinyana ya predikat adinya nah aja bisa ikhlas atuh tamat ka sorga aja hiber tambah ngan ragag heula ada cara dokter ada ikhlas lah geus nyaho jasa kok kiai cenah bangun harangeuskeun amat dulur aing dokter Andes di Jogja dokter Andes diurukan ku abah di dia almarhum hiji begitu nyeun pondok pesantren ngajana ngarana pondok pesantren Aji Mahasiswa Al Muksid hiji-hiji da pondok pesantren termodern di Indonesia saat eta sebab santrina teu narima kelas SMP SMA mahasiswa ndek kuliah di luar UGM ndek di Muhammadiyah ndek di berbagai silahkan cicing didinya cak almarhum abah ji udah aja kayak pesantren salaf jangan bayar nyaneng-aneng jangan bayar jangan udah jangan kalau bayar namanya bukan pondok itu mah kos iya juga ya iya jadi udah gak usah bayar ya dah kalau gitu mah bisa kan iya di hari pun barang datang ke Jogja bener tuh bayar ngan listrik dan 5 kali lipat tuh eta dokter Andes mah kos gitu hese bener tuh bayar listrik ditingkatkeun pan di pesantren salaf kieu mah mayat henteu listrik jangnyauna ainyana daek popoekan teh kudu bayar ainyana hayang cang bayar bayarna sabar duit teh teh sabulan 50.000 eta ge aya nu 3 bulan teu bayar aju kumaha ka ditu nah atuh aing katempuhan oh sate kos kieu mah blon ngaberatkeun ka kieu lah cedak kieu loba duit na hagas bodoh asal siapa baratah belos guys itu santri hebat jasa kan geus teu nyahoeun naon santri mah hareudak mana nu aya kipas wah di majelis cenah aya kipas waktu jam 11 beuting kipas war heuy eta kadeuleuna ku sia kipas duit eta bayar henteu naon teh tenang bae cenah mah wow ngapake gas kurang datang teh subuh bobo asing mah jeung keur ngipasannya cek urang teh aing teh kok sia-sia ku senang-senang teh kita diantepkeun bae sadaekna sia geus pokona teh jadi perhitungan di pesantren salaf mah jabi salamun make perhitungan ekonomi sabaraha si santri di dieu 500 ayeuna mah saurang sakean atuh babari listrik dah sekian ditekan atau babari aja orang nyen kantin daya dahar sih di kantin aing mun teu dikeluarkeun sia koing atuh bisa sabulan berarti meuli Avanza 2 bulan ganti Innova 3 bulan berarti kan Fortuner 4 bulan rakas ya kiai itu kalau perhitungan bos itu dek ngaji teh dek dagang babari ngitung ekonomi mah tapi lain eta daripada di dunia kabeli Avanza Innova Fortuner kabelah dituna Lexus menang tidinya rugi amat sih mendingan sodakoh di akhirat takarak ganjaran ayah dokter Andes tuh kos gitu cak mau di luar naon eta tuh siaga gaji di luar ieu keur carita carang aya hese sebab di awal nah dikondisikan seperti itu
mun kebenaran ayahnya profesor jadi dokter andas ilas tuh tamangges angkat topi nage lain hiji opat iya jeung handap hese dieu kain ayo keur carita ya kafir Mekah kufar Mekah teh embung jasa dipimpin ku Kanjeng Nabi di samping mung lain gak sakadar embung tetapi nyana teh mantangan lain sakadar ku ucap ku tingkah jeung pagawean dianiaya sahabat-sahabat dianiaya nu diseret mah nu dipasung mah nu ditubles mah geus macem-macem mengarah ka Kanjeng Nabi lain bantrak-bantrakeun weuy kufar Mekah teh kejam luar biasa tiap hari kadenge sahabat anu ditublas nu dianiaya paeh dan lain sebagainya seret woi mukminin di Mekah saat eta mikir kudu kumaha ieu nyalametkeun agama kudu kumaha lain mundur mukminin teh malah kumaha carana nyalametkeun agama geus yakin anu kuat bila perlu ini di Mekah sebab ngelawan ku perang mah encan siap minoritas. Dah Kanjeng Nabi terus dakwah tapi terus baik pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab berbagai abu nu lainna tetap nentang ka Kanjeng Nabi pohara jasa lain sekedar ku ucap tingkah mah geus karuhan pagawean mengarah ka Kanjeng Nabi teh dianiaya bahkan kita dibunuh Kanjeng Nabi Abu Jahal nyarita sanu bisa malah hulu Muhammad ka dia 1000 onta moal kudu dingkekeun deui ayo gerak lain lalawara ancaman teh nu mantak urang sebagai kiai datang ka imah ka karak teh ditanya doang ku masyarakat haju muringis bae pendek tuh ka karak teh ditanya encan naon aduh cenah aing teh ditanya ya dagang toge we sia ulah jadi kiai main dagang toge ka ditu sia aya nu nawar atuh teu dibeli ge kebelah dieuna geus narananya aya anu sinis haju dilawan dah tuh ulah aya nu nyiduhan antapkeun yen perkumpulan muludan endahan teh didukung kaje muludan sorangan nu ngadukungnya nak muruh sorangan maka sampai ke assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka masyarakat jeung eta sorangan dah assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka masyarakat we mapa kasih meureun tah mah kumaha aing we mir rabbis samai assalamualaikum jaya dua cenah sorana sorangan teu waniin kiai teh kos kitu tah deuleu Kanjeng Nabi baheula perjuanganna masyaallah tah nu mantap Kanjeng Nabi terus dakwah wahai kufar Mekah wahai kaum Mekah saha nu iman ka Allah iman ka kaula sebagai Rasul Allah indah agama tina agama jahil ka agama anu lurus siratal mustaqim Islam illa dina indallah Islam bakal diberes surga caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga saja lemah anu teu nurut henteu iman ka Allah di akhirat bakal dibere kanyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka tetap baik lah Muhammad macem-macem segala sorga lah segala neraka lah hirup mangan di dunia doang sebab dongeng dan paeh udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta segala sorga segala neraka mana berita nanti baheula ge mun nya ge aya sorga aya neraka saurang bae anu udang Jawa mad ngomong teh sok macam-macam segala surga segala neraka padahal nya geus jaho dina Injil geus jaho dina Taurat Yahudi
bahwa memang ayah surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga keyakinan nu aya di jero dadanya nage dianggap eueuh bae. Kos kitulah jelema anu berbangga diri, jelema anu ego, kos kitu tetep teiman. Ku teiman anu mantap ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geges muringkak bulu, tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nusok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makhorijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh. Tapi nusok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji Johar Makdon muringkak bulu. Ieu mah teu muringkak bulu Pak, muringkak ge bulu handap muringkak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana ka poharaanana ieu neretet bae ayat taukid mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin. Woi iya taukid iya ngabaris aya opat ku pohara-pohara teh berarti tahap keingkaranana si bohota luar biasa sehingga iya taukidna teh Gusti Allah teu kira-kira tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jaheunya aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa mah nu mantak kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia teh siang ke ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok hah mengarah ka bapak omongan ku bapak di pondok siapa mana deh sia di dieu bae ngomong pon aing ditahan mondok ka sia sok ajung-ajungkelkeun aing ka neraka sia pan aing ditahan ka sia mondok da cak kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payutalu jelema nu pasantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh kurang kumaha kiai nyampaikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh jaya ge anu mansalaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu fayuqtalu percis kos jelema anu perang terbunuh di medan naga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolot nu sudiman maco sia ulah sabarangan ngeunana ngomong neraka yang urusanana sia mah sia bae abah keur emang nitah ka kula mah ya sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cek abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren ke salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni. Ayo nu pasantren mah murni kanyahoan kamurdian anu kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah masantren mah eueuh unsur dunia ai sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kadituna deuk SMP kadituna deuk naon hayang ijazah kadituna SMA kuliah kadituna deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lamun di pabrik kabla dituna PNS urusanna pitayeun doang beres. Tapi coba masantren ceng siapa masantren naon sia nu diarah ijazah kiai na gitu gablegon wah bere ijazah di mana tuh sia di harapan naon Allah we wali mah budak ya Allah doang harapan dunia sia cengkel lamun geus balik masantren bakal kumaha ji kunaon mikiran lain gitu jai mah bangun rumek na leus ya
ngabiayaan henteu naon henteu ngapusingan ka aing siapa ae urusan itu santri mah pinter pan ngomong lain panu sakola mah atuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausakan geus boga modal lepas kitu mah kecil ayeuna kula mah eueuh urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan da geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu kosong mikiran aing kitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah mau kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia. Waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah aya kos kitu mungkin negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan. Ai sia bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh bae. Ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun. Mantap nya mah kawin ge tilok hese. Santri mah tilok hese tilok pulah pilih pokona asal sugih beunghar geulis beres. Salah tante saya ngomong saya kercarita ya kercarita ilmu santri mah moal aya di ilmu sakola mah ngeretet bae taukid geus berarti mukhotob sangat inkar keinkaran mana mukhotob munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ya kabatur teh ngomong dina Johar Maknun lah geus teh kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid langtung cukup bae ko Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutaradid teh antara percaya jeung henteu kana nangtungna Ki Zaid bagus di taukidan istihsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sa'nyana Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus make sa'nyana eta bagus mun masih kana ingkar oh maknya Ki Zaid geus pisan antum paling geri kabari di rumah sakit impus ih sabar poe sia di ditu asal yang saya 2 minggu mah kuai mah geus bisa leumpang inna Zaidan la qaim teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaim saya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambah deui inna Zaidan la qaimun can percaya kana bae tambah deui iya Zaidan la qaim wah poharaja sapan teman kos dicintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar Sarwiti na ngomong ah masa sih tendengan taukid sesungguhnya aku cinta padamu make sesungguhnya wah yang bener sih gitu aya kene nyela teh semunang tangan berarti inkar kan Sarwiti dengarkan baik-baik pencerongkan matamu waduh maka pencerongkan segala sesungguhnya aku ini benar-benar maka benar-benar cinta padamu di hatiku ada bibirmu bu poharaja sapaneta eta ngaranna mukhatab munkir tuh ieu ge sarua lantaran kaum Quraisy teh inkar tahap keingkaranna poharaja sa woi taukidna pohara moal sambarangan Al-Quran mah lamun mukhatabna henteu munkir moal kudu ditaukidan tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederetana pohara jasa inkarna lain sakadar inkar tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi mengarahkan penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna Allah ya Allah ya Rabbi senyaknya ma kiamat ma ganjaran ma siksaan ma penganiayaan di akhirat lah yakin bakal datang jasa tuh pakai
tauhid pohara jasa. Masya Allah, lamun bahasa laat eta sok digunakeun kada janji. Ai janji mah berarti kana kesenangan sorga, tapi nu dimaksud di dieu lain janji. Nu dimaksud nama wa'id ieu adalah ancaman, sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir. Tapi make bahasana make bahasa wa'du, digeuslekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin. Ieu geus pohara jasa rahasia. Ilah Al-Quran, hese Al-Quran mah diterjemahkeun sepintas malamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana. Mata komo bab hukum mah, aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae. Tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit. Modal ieu geus ngahartikeun lagi sanyanyana masih kiamat lah bakal datang, yakin bakal datang. Mang deui bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy, dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Wahai kufar Quraisy, maneh ku kaula di dakwahan tetep bae ingkar. Nah dengekeun kecil sia cek Kangjeng Nabi, innama sanyanyana kiamat geus aya di hareupeun bakal datang, siksa geus aya di hareupeun bakal datang. Wa ma antum bimujizin, teu aya anjeun kabeh bakal potol, bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa. Bahasa lagi make tauhid. Lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran, bahwa kaulah sebagai utusan Allah, awas kiamat sakedeung deui bakal datang, siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat. Selamat anu pot tina siksa Allah, bakal kena siksaan kabeh, siksaan siamah cak Allah terus gitu cak Kanjeng Nabi. Masya Allah. Naman takul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah. Ya kaum, hei kaum kaulah para kafirin lamun geus tengah daya jeung tengah jeding ceuli aranjeun kabeh gas ayeuna mah imalu sok magawe maneh sakadaek maneh kabeh ala makanatikum sakawasa anjeun sok silakan. Eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh. Aya geus tengah daya jeung tengah jeding mah sok sakadaek maneh pagawean teh. Pagawe ku anjeun teh sakawasa maneh. Ini ambil kaula ge dek digawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakafiran jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula ge tetep bae tegar teguh iman ka Gusti Allah, bari sabar kami mah masing-masing. Kesurangan nasehatan ka anak sekali dibere nasihat tetap bae teu narima, 2 kali teu narima, 3 kali teu narima, ngomong mah sia aing geus teu denge ka omongan aing mah sabolos sia geus ayo cakayang sia kadang bisa di sia anak-anak kekos gitu. Eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa. Eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sekali masih kene, 2 kali masih kene, 3 kali sia nista maja utama gas ku ari mah sabolos sia sakadek sia gas os kumaha sia bae. Eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu. Eta teh sing hade aya ancaman berarti. Ayo sia ayo geus sakadek sia awas di akhirat aya di akhir awas ya koy. Hah balik awas ya golok geus diasa bae jangan naon lah mencet kebo itu kos kitu balalangan ngaran geus teu disarangkaan golok. Ayo sia dek naon deui ayo geura balik sia geura balik awas ya koy bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura bener sa hampura tah lamun hampura kakak tuh ancaman ngaranna awas ya sekali geus 2 kali geus 3 kali sia ayo teruskan terus kurang ke budak kos gitu hei sia main tanggal bae
Meureun sakali ku aing teu taeureun, dua kali teu taeureun. Sial mah saya teu jadi terusan, ayo geura main pangap. Ayo teruskan. Terus. Lompat kayak budak ke bomba. Beuh, cenah abah kos gitu amat sih. Lompat budak titah terus balah mah. Terus. Eta terusna bahasana kos gitu sih. Henteu kieu, ayo teruskeun coba ge. Abah neuleukeun. Atuh jadi terus. Atuh lain, ayo geura terus. Ayo coba. Terus. Kos gitu amat abah. Eta ieu sarua. Jadi berarti ieu teh ya ngaranna amr, ieu malu. Tapi amrna lain maksud tolab. Berarti kuari amalna teh li tahdid, mubalaghah tahdid. Berarti kan ieu ngagicek tina aslina. Majaz. Pohara Al-Qur'an. Jongkon terus. Cak Kangjeng Nabi terus, ayo terus. Sok sakadaek jeung sakawasana. Ayo terus. Anjeun kaulah terus. Ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum. Oh. Awas fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar. Maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo geura teruskeun maneh dina tetep kakapiran. Tetep maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho man takunu lahu aqibatud dar saha jelema anu bakal kakenaan ku akibat nu bagus jaga di akhirat. Dar teh desa akhirat, dar teh desa kuburan, dar teh desa dunia. Geus bahasana dar desa dunia. Dar assalamualaikum daraqaum mukminin desa kubur. Ieu ge akibatud dar desa akhirat. Bahasana make desa. Sebab urang kukumpulan, gua hari kumpul di kuburan kumpul, di akhirat dia bakal kumpul. Sedengkeun al arwah junudun mujannadah. Kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu ye, engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun. Nyalampeurkeun ge we gua eta gua nyareun dongeng keur di dunia baheula. Urang keur ieu kukumpulan Yahudi itu. Sesuk ngaji. Oh, saya ngajina di mana? Aing ada anak pun takalamun dengan teh. Di alam itu teh dongeng. Urang tuh sia di dinya bae. Urang bari ngopi jeung teh. Dongeng tata di jero kubur engke di akhirat ge dareng kos kieu bae kos ge. Ainu henteu kumpul moal bisa. Moal bisa nyana kukumpulan sebab kuarina ge henteu. Geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang adu kotok di ditu ge adu kotok. Kotok di bawah aku nyana. Pale. Gitu kudu. Di ditu kayak gitu, jeung tukang gaple deh. Wow, balak gelep ditarang gula deng. Walah, bakal ngahiji tukang gaple jeung tukang gaple deui, tukang adu kotok jeung tukang adu kotok deui, tukang mabok jeung tukang mabok deui. Ngahiji urang ye tukang ngaji jeung sok ngaji deui, ngahariji bae masyaallah indah jasa. Minaheun ke ngahiji sia ka mana deuk ngahiji ka ditu jeung kiai emang sia sok ngaji oh sok kiai wawon nyaho puguh sia ge nyaho aing kok nyaho teu puguh sia ngaji sabar tahun 3 tahun wawon ke aing mah wawon jeung tukang uduk atuh sia ge ngahijina jeung tukang uduk ge di ditu ngahiji ke di akhirat bage pipilipidan ke di akhirat ai sora mah jakadenge cenah kiai jeung kiai naon henteu. Atuh engke di akhirat tak? Atuh maknya naon manggihan oh jeung tukang sate. Lu di luar teh sial amat. Memang siapa sial? Waduh, jadi dipuatin ka masjid teu muat teh. Alasan kopi itu mah beda. Teu salah. Ieu mah alasan babari ngopi lain deui. Kumaha alasanana bocor lamun ka majelis kape mah teu moal muat mantak ulama di luar sia nu mantak di luar kunaon teu muat majelisna bener tapi kan aya lain kitu sia nu mantak di luar kunaon kalau ngomong aing ngaji ge asal kadeuleu bae lanan pipilipidan atuh di akhirat teh pipilipidan atuh percis engke di akhirat kos di dunia bae kos ieu kahirupan mata disebut ge dar rahasiana aya dar teh kos kitu fasaufa ta'lamun cek Kangjeng Nabi
ente maneh geus tetap kakupur adalah kaulah tetap Islam iman sabar engke bakal nyaho saha kerja di sipam anu ke dibere akibat terpuji di akhirat anu iman jeung nu kupur bakal kayahoan nu bener nah nu itu kaulah apa maneh ke bakal kayahoan